Ceng saha cennyana hampura kula tadi mau mal bebeja tapi kula dek bebeja bae saha ceng ieu kula setan hah saha kula setan lain jelema lain kok setan sih bisa nungtun ke masjid heran ndek ke jelema nu nungtun ka masjid mah kok setan pancen setan mangalarang salat ngalarang berjamaah kok bisa nungtun haju nungguan pan setan belamun Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah ya jelema nu tadi diceritakeun buta mata ieu tapi mata kolbuna masyaallah cak nyana pas maghrib keluar ti imah begitu keluar ditanya ku pemajikanna dek mana aduh buta tapi boga pemajikan berarti laku si imah kasep teu laku can boga pemajikan di pasar gena hese berarti kan mata hatena berat awe ge rembungan ditanya ke mana masjid naon berjamaah lah kak hiji marada hujan bae ngecret nomor kedua poek nomor katilu kakak kan buta geus teu kudu ka masjid ya ngahalangan di akhirat mangke teu bisa gitu buta-buta gengke bakal ditanya geus segera kai mah itu pemajikan mah pokoknya idinan we mendak berjamaah lain kitu cak pemajikan akan kula karunya ai kula nungtun ka masjid kan kula mah awewe ari henteu ditungtun pan ieu kumaha lamun ti soedat ha geus doakeun we berangkat beta buta ge ka masjid hayang berjamaah kabita ku ganjaran berjamaah mas barang tengah perjalanan antara imah jeung masjid kira-kira 200 meter ka masjid teh ti soledat ngaguli kedepruk oh atuh kalot akhirna kan aya jelema tah waduh ti soledatnya aduh imah kalotor balik bae heula nya teu naon atuh ditungtun dibawa ka imah bangi jeung pamajikanana tuh kan tadi ge ulah ka masjid kadenge ku ceuli ulah ka masjid buta-buta ka masjid geus di imah bae tah eta tah nasehat pamajikan jeung kahayang salaki sebenarnya bagusan mana sih eta salaki rada lempeng ge jelema kos ge salaki sakitu buta nu hayang ka masjid pamajikan makan ngalarang ulah laka bener ge karunya tapi kan ngahalangan ganjaran loba tah awewe nu kitu teh aya salakina boga duit 10 juta kaluarkeun jang masjid bae lah 9 juta kajeun 1 juta malah di jang imah tangga begitu dek dibawa ka jawan ku pamajikan ka dek mana masjid nek naon tuh ya 9 juta dek di ka masjid kan kabeh nama 10 juta ka pikir ka ku otak ka ye cak nya mah teu boga anak pamajikan meureunanan teu kira-kira atuh ulah 10 juta ulah 9 juta ka masjid jang urang 1 juta teu boga pikiran hebat tah pamajikan nganasehatanna nya kana rakata eta urang kedung putat beres awewe kos kitu teh ye kuduna mah lain kitu kan awewe mah kak eta 9 juta ke mana kan ke masjid aya 1 juta jang di imah masyaallah kagok amat kak kabehkeun ka masjid geus anak mah ulah dipikiran teu beres pamajikan nah eta kan jak salakina teh 9 juta kan jang ka sorga engke kan lamun ka sorga mah urang kabehan lah ka sorga mangel keneh
ieu bae kepentingan rumah tangga sabarat teh nu kudu ka masjid geus ka masjid kan sajutan nu 9 juta di imah tuh pabelit pamajikan hendak lamun sodako ulah kanyawan ku pamajikan ulah kanyawan eta kitu bae tah awewe mah tah lain di dia lain di ditu di pasar kemis ke bagian pondok eta kari itu tah di dia leuwih parah tah ya pemikiran orang ke mana kanyawan kan ku Gusti Allah loyogna ka mana na ya Allah ya Rabb. Nah balikan deui kana buta geus ka ulah ka masjid si dia bae salakina ganti baju salat di dinya nurut ke pemajikan tapi begitu jam 7 liwat seperempat kadenge suara azan di masjid nyana keluar deui deuk berjamaah isya kolotra keluar cek pamajikan ka mana deui Kak berjamaah ke masjid Masya Allah tadi ge gaguling hieup ka masjid keneh tuh deuleuh hujan keneh kajeun lah kabita ku ganjaran anak kabita ku ganjaran ya lamun normal pan ka mah teu bisa neuleuh kajeun lah ge aya Allah ieu nu nuduhkeun beuh kos nu wau bae ka Allah majikan mah kos kitu majikan keluar jana tiba begitu keluar ngalengka eta menang 100 meter ti soledak deui ngaguling deui bak Masya Allah cek nyana ayalah nu nulungan ditungtun ku eta jelema masjid salatlah nyana bari dibersihan taku lalaki teh tah kudu nungtun bersihan ka masjid berjamaah mantas berjamaah eta ditungguan tah kudu tadi Masya Allah akhirnya ditungtun terus datanglah ka imah balik berjamaah majikanana nanya deka ente ngaguling pugu ngaguling jagian itu soredat ayo nu nulungan tah tah jalaman aya keneh coba teh cenah bere-bere cai begitu pemajikanna keluar aya keneh ka dieu calik dinya diuk dihareup bere cai ditanya diuk nu buta jeung nu nungtun ditanya ku pamajikanana kakak tadi gaguling di mana eta urut keur magrib ngaguling teh aju aya nu nulungan ieu nu nulunganana tah nu nungtun ditanya ku nu buta ceng ai aceng si saha peduli amat make ijeng nungtun bapa ka masjid make ngabersihan baju bapa segala rupa haju ditungguan deui mantes salat teh ditungguan ditungtun dibawa ka imah ieu ku hebat amat peduli amat ai aceng saha cenah hampura kula tadi da moal bebeja tapi kula dek bebeja bae saha aceng ieu kula setan hah saha kula setan lain jelema lain kok setan sih bisa nungtun ke masjid heran ndek ke jelema nu nungtun ka masjid mah kok setan pancen setan mangalarang salat ngalarang berjamaah kok ieu bisa nungtun haju nungguan pan setan be lamun hayang nyaho nu mantak kula nungtun haju nungtun mawa balik nyalametkeun beusi ngaguling deui lantaran lamun ti soledat ngaguling deui eueuh nu nyahokan kabehan emang kunaon begitu maneh ngaguling nu pertama teh nu teu jadi berjamaah teh ear di langit malaikat mang mentakeun hampura ka maneh di samping mang mentakeun hampura ka maneh mang mentakeun hampura ka sekeliling nu aya di sekitar masjid kaditu 40 imah kaler 40 imah kidul 40 imah kulon 40 imah Masya Allah ku gara-gara ngaguling sanajan teu jadi berjamaahna
eta jelema sekitar masjid teh dihampura dosana kan lamun dihampura dosa aing nu kawalahan kusabab sakitu beusi ngaguling deui daripada nyana ti soledat kadua kali haju dihampura kabeh aing nang hese capek mending dituntun ku aing. Masya Allah orenganan nu sok nungtun teh kadang-kadang mah setan kula ge meureun babarengan sa mobil bisa jeung setan sebenarnya tuh siapa sok ajuneuleuh kitu tah eta setan teh bos gitu. Ya Allah ya Rabb maknana berarti lain sambarangan jelema berjamaah teh ya lain bae nyana nu meunang ganjaran sekitar masjid aya pangampura Allah komo lamun datang kasih soledat model tadi ahli Allah zikir ahli Allah kiai zikir tengah beting la ilaha illallah la ilaha illallah manteng hatena ka Allah eta lainnya na bae eta nu meunang ganjaran jeung meunang pangampura 40 imah kaler kidul wetan kulon eta teh dihampura dosa ku gara-gara kiai anu manteng ka Allah maca la ilaha illallah nu mantak biasana deket imah kiai mah tirok dalalikir tirok salat geus bae lah jak kiai ge salat kiai ge zikir geus aing mah geus pokona mah efek ti kiai bae geus pokona mah na eta teh keistimewaan seorang manusia ahli Allah datang ke setan ge khawatireun setan khawatireun lantaran lamun ieu ngaguling deui waduh kabeh bakal menang hampura jadi berjamaah teh lain lalagaan gede jasa ganjarana kulantaran gede ganjarana sangheuk jasa berjamaah ayat tatangga masjid nu tilok ka masjid hingga ku tilok-tilokna ka masjid teu nyahueun tihang masjid lain di dia lain ulah sok kasinggung ulah pasar kemis pondok datang ke teu nyahueun karpet masjid acan eta aya jelema deket masjid seperti kos kitu kajen teh heulana nah ieu mah gede jasa ganjaranna nu buta model tadi ai jelema caang mata hatena sanajan ieu na poek kana agama teh luhur bae himahna kos di zaman Kangjeng aya jelema nu buta bebeja ka Kangjeng Tuan abdi iraha deuk diajak perang jeuh cak Kangjeng Nabi itu siapan buta deuk daun perang teu kula mah ajak bae perang cak Kangjeng Nabi aya perang teh kan ngalawan musuh kumaha kalihayanana bisa lihai pedang atau make pedang lihai panah atau panah tah ieu kan perang mah deuk ngamaehan musuh ai siapa buta deuk kumaha kula mah ajak bae jaknya na perang Kangjeng ulah buta-buta nyana cerik Masya Allah jangan emang ai buta kahayang kula pan kula ge teh hayang buta ieu bahkan kehendak Allah ketika kula neuk ngaluhurkeun agama melalui perang kunaon teu meunang isukna cerik 2 poe bebe jadi ka Kangjeng Tuhan iraha perang ai kitu deuk naon kula ajak cak Kangjeng Nabi buta-buta perang teu deuk kumaha nangis musuhna bisa-bisa paeh di tempat perang kajeun caknya tapi lain masalah kajeun cak Kangjeng deuk kumaha engke aing ngadon micin nyawa mah jang naon ulama ajak bae perang resep jasa kaganjaran perang Masya Allah buta matana mata hatena caang ka perang-perang hayang geus datang ka mana urang nu bata urang caang hayang ngaluhurkeun agama Allah melalui perang lain usibna ku lima perang deuk nanaonan di perang melalui pembangunan masjid beta caangkeun mata hate urang kadang-kadang mata ieu caang mata hate teu caang katilu kali bebeja ka Kangjeng iraha perang ih maneh buta nanyakeun perang deui kula mah ajak bae ai fungsi maneh naon atuh fungsi kula sanajan teu bisa neuleuh
teu bisa nyekel pedang dek ngababetkeun pedang ka musuh kula tapi nyekelan bendera mah bisa geus ku ayana sakitu kula izinan jang nyekelan bendera bae kula atuh nyekelan bendera teh ye tuan ceknya ye lamun bendera dicekelan ku kula pasti musuh sarieun sebab kula makan moal robah kula mah mun nyekelan bendera kan moal robah jeung moal lumpat jatuh nyaho eta musuh eta lain geus berarti kan kula teu robah teh musuh pasti sieun lantaran eta jelema teu robah-robah berarti hebat bener oge cak Kangjeng ieu tah aya pemikiran kadinya kulantaran 3 kali minta izin Gusti Kangjeng Rasul ka Gusti Allah aya hamba Gusti buta tenang Gusti hayang milu perang ngaluhurkeun agama Gusti ajak kula ajak cek Gusti Allah diajak bener fungsina nyekelan bendera nya nama bendera dicekelan lagi bener tak susah ini nah begitu diizinan nya milu perang atau bener musuh sarieun ngan sarieun ge kan didalekeun bae ku musuh isin jeung nyekelan bendera teu robah-robah hebat amat sih dideketan barang dideketan orang yang buta sia cak musuh langsung ditebas set cek sakawal mah ti kajauhan make panah set cep nyana begitu kena panah seserian alhamdulillah ajakan alhamdulillah kadenge ku kabehan maca alhamdulillah sahabat kayak gideg Kangjeng langsung ningali ka luhur ieu maot Kangjeng ningali ka luhur ya Allah ya Rabb cak Kangjeng kadeleuna di alam dunia nu buta maot kena pedang atawa kena panah ternyata rohna geus aya di jandatun naim geus aya di surga eta lah jelema ngaluhurkeun agama Allah nu mantak salila hirup sabisa urang ngaluhurkeun agama Allah urang boga ilmu pasantren ngan datang ka ngeja dong pagakeun demi agungna agama demi luhurna agama pagakeun ngeja urang teh bisa amil jurumiyah pagakeun urang bisa alfiah johar maklum pagakeun urang teh bisa fikih fatul muin tafsir pagakeun urang kuari bisa mah bisa ngan eueuh nu datangna naon atuh masjid urusan ya Allah ya Rabbi ngaluhurkeun agama Allah naon bae Allah Maha Uninga luhurkeun agama Allah melalui pembangunan masjid untung urang dieu anu nyumbang ala kadar 1000 2000 10 20 100 200 jang pembangunan masjid kuari mah dibelikeun ka semen tempelkeun ka pasir tempelkeun bata tempelkeun naon bedana semen bata kesik anu ditempelkeun di masjid jeung ditempelkeun di imah di kantor bentukna kitu-kitu keneh tapi nilaina lain nilai ieu mah ka akhirat tapi nilai kantor mah urusan dunia nilai imah mah sarua dunia mun kurang-kurang bisa niat nama tapi masjid mah geus jelas masjid mah geus jelas jam moal aya jelema neuk main gapleh ka masjid moal aya ai lain anu edan mah meureunana ye aya ieu bas jelema teh oh di mana masjid deuk salat ah mana masjid wah deuk tahajud ah mana masjid deuk zikir ah tuh kan ai gaji pedi mana masjid mana ngalamun aing carekan ku pamajikan lain deui itu mah teu wasalah sih daripada mabok mending ke masjid tah ieu masjid untung engke di akhirat ketika timbang amal nu bagus bahkan geus jelas ke sorga ayo ke sorga nah begitu ditimbang amal teu bagus kasar ka sorga teu ka neraka embung teudeun di sisi neraka saha ngaran kula Udin urang mana sia urang Kedung Putat mana coba dalam bukuna di dalam bukuna wah ieu mah jadi cakila goreng bukuna ieu loba amal gorengan geus sia mah geus ka neraka embung panas dek daun tuh sia ngadaguan deui kayak nungguan babaturan lah kena lobaan kan neraka ngeunah ngan aya berjamaah mah beuh tab
tambah deui geus lobaan urang kedung putat ditanya ku malaikat teh gara ka neraka moal sia ka sorga jalan ka neraka embung deui kumaha kula menungguan kapal penyelamat kapal naon kapal Miftahul Barokah Masya Allah coba eta ke datang jadi kapal duk hei supirna Kiai Badru duk kenekna ieu tah duk hatu kena ya kasorgan tuh ka neraka embung atuh kunaon atuh sia embung ka neraka embung panas atuh naik ieu aing teu jariah dicoret sia aduh Masya Allah nah ieu kan 50 juta mah kan dijero 20 juta 10 juta dijero nah iya anu bae nah setannya setan ngaganggu ka mik meureun nya setanna aya di dieu teh belah kenca make jas koneng sial teh setan ngaganggu bae goblok loh Masya Allah mun kurang-kurang kula babacaan mah ieu paeh terus ya iya anu teu pernah jariah ka dieu sedih amat bayangkeun coba ayo batur nu baragus amalna ka salalorga geus jelas jalanna anu ka neraka embung nungguan kapal datang lantaran di dieu jariah naraek berangkat kan menuju sorga tinggal anu teu boga amal bagus jariah ge henteu deku coba sedih teu nu paling sedih bayangkeun ku urang lamun salakina jariah ka masjid pamajikanna henteu kaajak ngaran salaki karunya kan ka pamajikan deuk saha nu nulungan nyana gegeroan kakang tulungan bungan sia keur ieu ngahalangan aing ditanda 10 juta enggan 1 juta tah rasakeun ku sia tah eta kan deku mah coba di akhirat salaki ka sorga pamajikan ka sorga anak ka neraka saanu teu sedih dibalikeun ku urang anak ka sorga pamajikan ka sorga ma ka neraka sedih hayang kurang kan bapa ma anak minantu incu breng ka salalorga nikmat kan urang babarengan di sorga tayilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu buta ieu tapi caang mata hate teu kahalangan ibadah ka Gusti Allah dicontohkeun ku nu berjamaah tadi istimewa dicontohkeun ku zaman Kangjeng Nabi perang sakitu butana tapi caang mata hatena tetep bae ngaluhurkeun agama Allah komo urang dibere kanikmatan ku Gusti Allah mata urang caang awak urang sehat ka masjid deukeut ka pondok pesantren deukeut geus gunakeun kesempatan ieu pake ngaluhurkeun agama Allah jang diri urang melalui ngaji eusian pangajian ulah niatna naon Gusti ngaji mah ngalengkahkeun sukuna ge ka majelis taklim geus ragagan eta dosa kadanan ku ngarti teu ngarti ge teu ngarti geus ngaleungitkeun dosa geus bae urang mah asal aya pengajian datang ulah nanaon asal datang bae ngaleungitkeun dosa sakitu bae mantak di majelis taklim dan neangan nu nyumput hees inaen ge ditanya ge teh
Ngeusan ngajina. Oh ngeusan, alhamdulillah balik. Kayak datang deui ka dinya nyeunana nyelegon deui we kieu bae. Geus beres gaji teh. Ngeusan ngajina, ngeusan emang balik. Ditanya teteh si kunaon teh HSB aing ngaji tita kuki uci ja. Teh HSB jagena ngaleungitkeun dosa. Geus teu kudu dadaon. Jang sebuah renungan lamun nu buta sakitu hebat tak kunaon atuh urang caang mata ieu kopoek mata hate caangan gerage nu mantak kiai wanin mentang mata ti peuting tahajud maca Quran zikir mata hatena caang ngarasa nikmat ibadah ka Gusti Allah lamun geus zikir lamun geus baca sholawat asa katingali kangjengna di hareup ku cinta-cinta na ka kangjeng asa aya kangjengna kos urang bogoh kasih sarwiti bae urang botok bogoh ka sarwiti asal kadenge besok sarwiti asa aya bae teh di hate teh bahkan jadi wiridan nu kudu nama la ilaha illallah sarwiti takan teu beres eta kudaul eta ku cinta para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kapal berangkat menuju sorga eusina ahli-ahli dia udah peduli terhadap pembangunan masjid nu tinggaleun teu bisa milu ka kapal eta ya Allah ya Rabb mumpung ayeuna aya kesempatan keneh sisihkeun jeung pembangunan masjid nu mantak kula ngabangun masjid di Cilongok ku batur pajar kunaon sih kieu teu anggeus-anggeus emang ngahaja geus sabaraha tahun 12 atau 13 tahun. Aya nu nanya ka kula Kiai ti Cianjur, Kiai, kok lila amat ngabangun majelis mah haju anggeus bae kuari geus beak 15 miliar. Haju anggeus bae. Haju kulana teu boga pikiran naon jalain kula nu ngabangun ge. Batur. Ngan haju anggeus bae masjid angel. Aya nu nanya tah urang Cianjur, Kiai, kunaon sih Kiai lambat amat? Ieu aya amanat di guru kula lamun ngabangun masjid ulah dicepetkeun. Kunaon? Karunya encan boga kesempatan jang jariah abehnya na milu di mana-mana teu milu di akhiratna karunya mantak dilambatkeun ku lamun dianggeuskeun tereh babari tah mah ngan di engke-engke we duiteun sebenarnya mah lain jelas tah lain gampang eta tadi karunya orang Cilongok kan kukula mah aya daun ngaran tulisanana sanunggeus sanuncan bola laki bawe kan kanyawan kukula mah aya keneh nuncan kanyawan karunya beusi teu milu jaga di akhirat eta Kiai ti Cianjur begitu kukula dijelaskeun kula boga amanat ti guru kula ngabangun masjid ulah dicepetkeun nungguan jelema supaya marilu kabeh eta istimewa pemikiran abah, pemikiran guru kula sehingga ulah aya nu kaliwat. Mantap kula mah kadang-kadang ku jawara geledegan dipake karesepe. Dipake karesepe kacirina sok datang ka imah emang kulana sok ngadoa. Eta makan rahasia kula. Ya Allah ya Rabbi. Nyaah amat eta jelema teh hamba Gusti. Aya dina keur mabok keur naon karang-karang joledar ka Gusti satu waktu mah Gusti tuduhkeun ku Gusti jabeureun hate leutik nama nurani nama hayangeun nya ge bener kan kajurungku nafsu bae abdi deuk ngadoakeun Gusti ka jawara anu Gusti pangnuduhkeun kan rahasia teh mantak dibere resep ka kula ai ka Haji Pendi bapan jawara geus kieu yo sia koe goblok sia tilok ngadoakeun atuh komo ka kiai komo ka tokoh kula sok ka jawara mantap nu matak di akhir hayatna kula teu kudu dicaritakeun jawara anu deuk baotna ka imah jawara anu deuk baotna ka imah deuk aya nu nanya kunaon sih kieu teh jawara ka ari mah kulana sok ngadoakeun eta mah dibejakeun ge rahasia kawan khusus bae penting ngadoa ya Allah ya Rabbi jawara anu teh karunya amat di akhiratna meureun nya ge panaseun ka neraka mah pangnuduhkeun eta osok di akhir hayatna bagus ka Haji Pendi mah ya Allah ya Rabbi ka neraka jongkrokeun habak teu
itu jana tapi namanya dek nuturkeun beka kula jangan aing mah kajian cenah nuturkeun kiai bae ke di akhirat tah beri tulungan sanu nulungan ye teu hayang aing mah Carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan A5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan ku nya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur santai ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awi ti ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngalah sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ku nya tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapan cenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus teu basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis mina masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja ya anak abah ke mana eta milu jeung kula anak milu nu mana eta anak Mang nu awewe milu teh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan siapa bogoh meureun gitulah aduh ya cerita bobogohan ge di tangkal awi baheula waduh tak potret baheula tah ieu rahmat masyaallah karim dinaheun tarariis neuk barang dahar hui loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang baru imal nyaweun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat tu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi inni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan minahan suburlah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa sejajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sagesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun
di ditu perebut buah daging, di ditu perebut buah kaweni, di dia perebut buah golek, di dia perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan golede buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah kula mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ngeundah-ngeundah teuing ku ari dengan sia telok-telok ka dieu mulung buah bapak sia mulung buah melak aing edit sia kapolisikeun sakuy jauh jasa tah jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna ku ari geus teu nyaho kaindahan geus teu nyaho kaindahan nu ku ari mah masyaallah ho belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon wow tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tah ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah di handapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah ngeunah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nu saha teh buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dibikeunan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan ku ari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dihujankan melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji
nu tatadina teh daek sodako nu tatadina teh daek jariah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi ku hari bisa diperbutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu bi idzni rabbi. Masya Allah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeunana ku Gusti Allah walladzi khabutha la yakhruju illa nakida ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan-babatuan pinuh ku kitu naon garang-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu pinuh ku seplit pinuh ku sagala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh teu subur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot kanyana ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu langsung tina baham kangjeng tina lisan kangjeng ngabalir kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab eta saya naron za lahab wa imratuhu hammalatal fi jidiha hablum eta teh Wahab Masya Allah lain lalagaan kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae tah Abi Lahab Abu Jahal Abi Lahab Sufyan dan lain sebagainya eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu sorot-sorot teu daekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur ulah ka amin bahwa henteu tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tatangga urang di lembur tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya lantaran taneuhna batu teu bisa jararadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta ge sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cak embe pantas ngaji sih aja ngomong aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cak embe teh jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut bajaradi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang
lamun cucuk pacul cicuk cabutan ku urang jukut cabutan ku urang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabb lamun urang ngembalikan ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika di hujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik kuno bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika di hujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur di hujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing kan ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh saya emang deuk nyumbang tale henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibet-ribet sia badalekeun bae atuh henteu cara tuh kulah hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai neuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula pangkorak ieu ieu bangsatna ieu mentak aing mung loba omong ge eta kos kitu ih cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyahong tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah loba tanya sebab siapa ngananya doang kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbih Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbih Allah lah nu ngurus ieu mah dek dijieunkeun nu bantat biizni rabbih Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Fir'aun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Fir'aun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahta maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa kakawasaan Allah lahir di saat seperti itu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasienan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh kakawasaan Fir'aun teh jaziroh eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut
kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja. Coba bayangkeun tak kotak urang. Cak Siti Asia, itu naon itu, angkat, dayang, angkat, bawa ke istana, bawa. Begitu, coba buka, begitu dibuka, blak, orok lalaki. Maha kawasa Allah. Col Firaun. Iya, moal salah nu bakal ngagantian aing iya. Bolo. Keheula Kak. Cek pamajikanana. Kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana? Jehe. Urang kan teu boga anak. Saha nu nyaho? Ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang. Ulah dibunuh lamun nu di negara urang kekawasaan kakak. Bunuh sama kabeh. Tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana. Meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak. Ieu oge nya. Maha kawasa dibere tapi Firaun dibere bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak kebersinambungan kakak nya adab antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah Masya Allah kos dilema nu nyandung musuh napa majikan napa eta di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam. Ya aing kunaon di neraka cagana teh. Nah, orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah, coba tayangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah-rata. Siapa kunaon heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu ndekuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, mun tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu ndekuli. Ayo, cak Firaun coba nu mana bae? Coba susu nu ieu, susu teu daekeun. Balem we Kangjeng Nabi Musa. Coba nu ieu, teu daekeun. Coba ieu, teu daekeun. Coba nu ieu, teu daekeun. Kabeh bingung, teu daekeun kabeh. Ya kumaha tuh ya sapoe dua poe teu daekeun nyusu pae. Coba teangan deui. Jak indungna aing deuk kuli nyusu. Kakawasaan Allah deuk kumaha tuh. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing ah. Tuh datang katanya. Lapor siapa? Saya nama anu. Mau apa? Saya mau kuli nyetin. Coba sugan kumaneh. Wah tuh barang dibuka. Wah. Siti Asia ge gede gue padahal amat ya. Firaun ge hebat amat ieu budak atuh indungna. Pikir carita wae kakawasaan Allah ya Allah ya Rabbi. Babarieun Gusti Allah balik indungna ka ditu. Kanjeng Nabi Musa na diteuneun di istana wayah nyusuan ka dinya. Apa eta coba bayangkeun ku urang. Atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing. Cek urang mah tanya isi indungna tah lain sih. Nusa bener sih indungna nya. Atuh kitu pan henteu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indung. Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana. Deuk lain deuk jaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal nebur rame jasa. Nu bangsa huisan mah asana moal kaburu. Mangganing rame jasa. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mandek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a. Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan. Coba bayangkeun. Dibere susu embung, susu itumbung, susu embung, bung. Kunaon eta nu mantak embung? Dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan. Teu sambarangan nyusu ieu mandek dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turdu halal teu bisa sambarangan embungeun Kanjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekal dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dieu teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh sambarangan sebab dek diistimewakeun Musa ku aing mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa aya ente mah susu sapi susu kebo
susumbe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring tetejeh bae jabongan baheulana woho barang deuleu indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tatadina susu sapi batak disurudug ku nya dedeuleuannya itu teh sapi maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang Masya Allah urang lamun ngitung kadija muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan Fir'aun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran segala rupa aya di dia Kangjeng Nabi Musa teu tertarik sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih teu hayangeun coba urang undang ka bupati ka ditu deh geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah geus badahar di dinya nginum di dinya dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai komo Haji Pendi mah nyambutut sakumaha jumbo kurang parab saruana jeung Haji Pudoli iya nu bahaya mah kaji enjangnya nama merekat dibawa berkat ka imah ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan bapak mah hebat kan weh diundang oleh bupati makan eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang lain ku nyana doang ku anak pemajikan didahar ku anak didahar ku pemajikan weh itu cucu ya sini masih ada tuh makan jeung incu mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati azan teu kadenge azan di deuleu ku Haji Pendi pada tidur lu ngapain udah azan tidur diuk jadi di kursi emang mawaan ka ibadah dahar di kos gitu ente sebab naon racun urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis ngeunah amat eta teh apel ngeunah amat eta teh anggur ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya watak deuleu ka jerona duit rakyat nu teu pernah dibagikeun kana semestina getih jeung nanah je naman tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna je tek jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah ya cenah ki uci sombong aing sombong emang sekali-sekali ya aing ge teu husu masalahna aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana ye cek ngan ulah sok kitu kiai can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah je aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi bensinna di mana Kangjeng nyarita namun sika dinyakeun ngomong naon soek teh ku aing ye tadi siang ngomong ka aing sombong-sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistam Syekhul Mursyid seluruh torikoh dek torikoh Tijaniyah dek torikoh Utsmaniyah dek torikoh Ghazaliyah dek torikoh Satoriyah dek torikoh Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah dan berbagai torikoh
kabeh ngarujuk ke Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indungna kok ngamuk budak. Datang kalau geus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Deka jadikan seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadi naga ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Minum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pemerintah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang kalawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanana, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah inditkeun. Diinditkeun gajah tentrem. Coba Haji Pendi. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok berem takaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beuteung hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung kuntilanak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urang sareng kosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung aduh hadeuna ge hudang aing lain pita tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kubata eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inu manu teu jelas ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang ketika urang dagang ketika urang tani dan lain sebagainya bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener
ku Allah urang dek di neraka naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana. Gusti Allah dijerobeteun keneh. Terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, moal kebal deui abdi teh ieu barak menghadap ka Gusti. Ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena, informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya. Terjadi di dia Amerika geus aya, terjadi di Inggris geus aya. Berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi, saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang. Saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang. Saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang. Geus lain nyaritakeun haram halal nyana geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu sih haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teh kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani ku ari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan. Sal Allah Maha Kawasa Allah biizni Rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di mana kula-kula ya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun kuat. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya keneh nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun. Mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teh geus kitu bae ku Gusti Allah. Jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid Al-Bistami embungeun ti jarobeteun keneh. Sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar. Sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah. Masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu bae salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoeun aing mama meureunanan. Pugu aing geus angkat buya. Teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus tembutnya teh geus henteu sinergis, henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mung aing mah kiai eta bongana leh teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong. Atah amat sih sarua deuk ka Allah. Perbedaan soal puasa beda sapoe. Kok hayu teu nanya sih mongan nya mah makena nu kos kira teh bae. Dayang, aing mah tayang wau nafsu. Ai deuk ibadah ka Allah mah tuh. Oh nya make anggeran. Oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh. Adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok kaji kadinya beda puasana. Lebaranna beda. Teu hayang aing mah. Ye teu nurut cenah mah ka pamarentah. Ye bandingan ti urang pamarentah. Ngagejebur sia ye pemerintah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu bae jadi ke Allah gimana jitu wau nafsu teh kos kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ina naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih. Atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga teh baja keyakinan pek bae
mantak istimewa jasa pemerintah mak menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe. Oh masalah geus jasa ruah ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut. Iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nu nafsu. Ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan. Hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di bapan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu tilok made berkat pan ka aing urusanna teu pabelit ti berkat mah nah wal baladut thayyib yakhrujul nabatu bi izni rabbih. Hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun tuan syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu deuk dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam. Walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teuas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sakumaha anu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat. Na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun bikin kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah. Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun ka nuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah. Urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih aiku Gusti teh disorot bak wahyu Gusti geuninganan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan naudzubillah min dzalik Gusti janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun henteu nyahoeun timbul angina ti mana henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil seperti kamari kula buat Jumat nikahkeun ta kapicung kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu ternyata orang tamu teh orang Washington kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti istana Obama kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington cek nyana teh kiai masya Allah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya kamari ge haul ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California
kukula ditanya sabar jam eta teh ka California ceknya sekitar 11 atau 12. Wah, jauh ceknya. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah tidinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak, balik di Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kagetin kok ieu bisa kos kieu ye sehingga ngototlah umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid karena di ditu mah Yahudi aya kesulitan. Ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam. Masya Allah, iyalah kekawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim. Nyanalah nu asup Intel Cia ke parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megahna luar biasa, bagaikan istana. Kuari arasup ke masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran besi ngayakeun kitu teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari keur jadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi. Mantak cek manehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge diajak ka ditu. Dua tanu ngajak. Jadi kula mangges jelas pisan geus aya tinyana neuk ngajak Haji Pendi terserah nyana pisana. Sabodo lamun teh mah kula teh jadinya na mandek di Amerikakeun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Ilain lalagaan orang bebeneran. Masya Allah karim. Perkembangan Islam luar biasa. Kukula ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah. Eta mah horeng buatan Amerika. Nah ahli sunnah aya kuat, ahli sunnah wahabi aya lah teu sabaraha beda cek jana ahli sunnah wahabi mah penting mah ulah Ahmadiyah nya ge nyahoeun. Nah iyalah di Amerika luar biasa. Ceknya lamun kiai ke Amerika henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas, eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah. Ceknya kos gitu. Emang aya naon? Indah jasa ceknya di Amerika. Maksudnya indah kumaha sih, Pak? Loba nu teu mare kecalanan. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, kuari jaritakeun perkembangan Amerika anu sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya neuk keluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Iyalah Amerika. Mentak kula harita saminggu teu betah ge. Aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ya. Eta kos kitu teh kebebasanana pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika Washington. Kuari masih kene di dia sekitar cengnya bangsa 3 bulan deui engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah. Kedek nyama deui ka dieu lantaran kamari ka karak boga sajam doang, jam 11 kula ka masjid nyanana ka Jakarta deui. Nah yang kedek ka dieu deui ngobrol tentang Amerika. Ceknya jangan enggak Pak Kiai sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah, di urang mah imah ge musolaan. Horenganan nu jurusan Amerika aku kali tanya kok itu kapal bisa ada musola. Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah, ya Robi, wartawan dia tilok nyaritakeun kos kitu, nyahuan aing jeung wartawan.
Kapal Emirat ke saya. Itu cokolatnya di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada kompas. Ketika lurus Baitullah kita selalu ikut. Ketika belok nanti kita ngikuti kompas. Aya di jerona. Ku dongeng doang mahes yang meninggal dari itu bayu. Satu-satunya kapal wayang musolaan adalah kapal Emirat. Itu juga dipakainya cuma satu jurusan Washington. Karena lamana di luhur pesawat, lilana di luhur pesawat. Masya Allah karim. Tekuat Amerika ge, bahkan ayat satu syekh. Waduh, jam naik. Wallahu a'lam bis